kapungkur mah kitu. Nepangkeun Saha? nami abdi Isyur. Di mana kula? Abdi Nya mana? tah tidinya caket tidinya teh Simpai Jaya tah. Oh, Simpai Jaya. Oh, Lur Agung Jaya. Leres eta didinya diturun. Naon Pademelan cenah kula? Dupi Pademelan ayeuna naon kula? Abdi Nya Pademelan ngicalan kai jeungjing. Tong tolang nangka hayang tong tolang kawinan bapa si bapa rek kawin deui we salasa Kemis jeung Jumaah beja-beja bebeja mah dicarekan anu bapa si bapa aduh-aduhan kami dua tilu opat teu halangan anak kesrean karena teu asup kabeh pandat teboga boga ge di paok batur si bapa suka sejenuh orang Seri Sia nu ngamuk upami dipercanten mah nu ngamuk teh Sang Hyang Talaga Sukma. oh Sang Hyang Talaga Sukma rupana jiga Gatot Kaca kudu jeung urang si eta mah Mohon kapungkur mah kitu. nepangkeun Saha? nami abdi Isyur. Di mana kula? Abdi Nya mana? tah tidinya caket tidinya teh Simpai Jaya tah. Oh, Simpai Jaya. Oh, Lur Agung Jaya. Leres eta didinya diturun. Naon Pademelan cenah kula? Dupi Pademelan ayeuna naon kula? Abdi Nya Pademelan ngicalan kai jeungjing. Upami nuju usum kai, upami teu usum kai sakapeung abdi sok ngicalan jablay. Aya kene eta na. Stok tidak terbatas. Pesan Khusus kangge nayaga aya diskon 25%. Pak tukang suling ya. Ngan wayana kudu mekel ember leutik jeung andukna sorangan. Gitu tah. Bener. Tah mitun uje langganan. Bener. Member manehna mah. Paingan. Paingan awasna teu aya sapali. Carana ngelehkeun si Sang Hyang Talaga Sukma ulah ku gelut si eta mah tukangna tapi kudu ku jaipongan. Nah, gelut kamu kumaha? Lagu Kembang Boled. Mang boleh je neng. Sok ke di mana si Gatot Kaca keur ngeunaheun di dinya waktuna dibabuk. Oh, dibongohan. Dibongohan ku lagu ngarah ngeunaheun ku jaipongan. Lagu Kembang Boled Mamah Oni sok. Hari kembang boleh Kang Mas woi sagu Oh bros aduh ngeunah tambang panjang ditika-tika tilu wonge moye doyan-doyan gemuyu yen wangsul mah kulane melu dari kembang boleh Kang Mas woe sagu tambang dawa ditekuk telu wonge kase doyan gemuyu yen wangsul makang dodoy pegang anu bageus kulane melu ari kembang boleh yo Mas kowe sagu tambang dawa ditekuk telu wonge kasep doyan gemuyu yen wangsul kulane melu
tengenaheun gandeng teuing ah. Iya, udah biasaan aja pong mah gitu. Teu tengenaheun ah. Gandeng teuing ah. Gandeng teuing cenah. Teu puguh dedengean ge lo. Hayang jaipongan tapi embung make gamelan gandeng. Make naon? Hayang jaipongan tapi hayang jeung sinden hungkul. Gamelan tong ditabeuh teu puguh dedengean. Nya bener cari cing teh. Pokona hayang jeung sinden hungkul sok maraneh cari cing heula tukang nayaga mah. Sok neng. Kembang boleh sok. Kembang boleh Kang Mas woi sagu tambang dawa ditekuk telu wonge kase doyan gemuyu yen wangsul mah kulane milu Hap tengenaheun sepi teuing asa di kuburan ge lo mungkus sinden ah hayang jaipongan ku saron hungkul nah masih saron hiji saron dua sok cing suka nyetel so hap nah teu rada kompak asa sisinsan aing mah lain pasangan anak tuh. Pasangan anak. ya nu hiji lanceukna nu hiji adina rada sentimen anjing aing ngalawan aing teu wani da kalanceuk anjing dah naon deui atuh tengenaheun hayang jaipongan tapi hayang ku bonang jeung rincik hungkul gancang dodos ya cing sugancan hare esok bari ngalok tukang bonang Ojo mang uju ek beri elo jeje anu ngejo teu di baju susuna diganjol me hop ai sia kana digenyol me sia teh gelo lebar susu digenyol embe mending ku aing sia teh gelo goblok juga aing ngalokna bener sia teh leung lamun main naroges lamun seukeut tengenaheun gelo hayang jaipongan hayangku rebab hungkul sok embung make gamelan hayang make rebab hungkul anjing hese ngigelanana euy hop asa dipiriku hatong japati tengenaheun gelo hayang ganti deui hayang jaipongan hayangku bedug hungkul bedug cilaka kudu bisa sia bae beda aliran bae kudu bisa goreng patut sia sok nyaho aing ge maneh kawin ngurilingan sieun gelo agak si agama jeung si mitun maneh sok gancang hayang jaipongan ku bedug hungkul gelo sok kudu bisa sok hai sia kana adan blegung lain adan jaipongan sia teh ngang batur gak kudu bisa kalah keadaan subuh hai sia jaipongan make bedug hungkul gelas kudu bisa sing kawas sing ngabegikeun rokok bisa geuningan hop si gelo mah nyaing ngigel di laguan ku takbiran sia si anjing guys tengenaheun anjing picen bedugna gelo sia naon deui hayang ganti deui kunaon hayang jaipongan hayang ku goong hungkul kumaha mau
goong hese. Saha nu ngagoong? Wiu. Oh si Iki Piccolo. Ki. Nah, anjing nyaho mana ge bogoh ka sinden anjing. Saingan jeung dalang si goblok wanian. Aing mere motor maneh mere harapan atuh da. Nya milih aing atuh teh. Geus mundur we sia teh si Aswan teh moal milu deui anjing bundung sia. Geus ya da asinena ge geus dikawin eueuh harapan maneh. Mata ganti ngaranna ge aya nama lain Iki eta aya nama Iki Curuluk. Ki hayang jaipongan hayang dipiriku goong hungkul leungitkeun permusuhan antara kita karena sinden kita berjuang bareng siap cesela nya Ki tempokeun lamun maneh bisa nuturkeun gerakan urang maneh subuh gaji ditikelkeun Wah, gede. Naik. kumaha ai naik mah teu duitna mah anger ngan ditikelkeun hungkul tingalikeun aba-aba ti aing wieu lamun urang ngagibeg ka katuhu ku maneh takol kempulna ka kenca kempul ka hareup kempul ka tukang goong gede ngarti ngang sia urang buktikeun ge lo awas kudu sarua gerakanan ulah ngiceup maneh wieu siap alah anjing bisa si goblok aduh anjing ngeunaheun alah aduh Olo-olo pisan tukang goong atuh. Telepon tah. Iya yang ieu. Aya ketan. siap ngarondon sia belo ngang teu bisa da eta leungeunna papukeun jeung termos ieu mah sudah nah geus untung diganggu nuhun nu ngaganggu lamun teu aing ngagaji gedekeun gaji teu ngeunaheun anjing Mau tuh. hayang ganti deui Kunaon? hayang jaipongan hayang ku gambang hungkul aduh ngeunaheun anjing alah ngan sekali deui ge lo anjing alah aduh asaya almarhum aing urang buga eueuh tai we bakakak subuh pe ku tukang gambang sakuan bakakak milik maneh tukang gambang hayang ganti deui hayang jaipongan ku suling hungkul kudu bisa saha nu nyuling teh Si Pertalit. oh si dongdot lalakina Aldi sok hayang jaipongan make suling hungkul Ayeuna buktikeun sok mengpeung aya Kang Dodoy ti PGH yen suling bisa dijaipongkeun ayeuna sok ayeuna isukan mangeusian koplok si teh Kanjang asa tunduh anjing ge Jang papeling hidup teh geus gede ulah ngan ukur bisa nitah geus tengah penting ieu teh ilain telegra hees mak heup